Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tubina bi taysirri kulli asira fa inna taysirra kulli asirin alaika yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fi dunya wal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna li isabati sawabaz zanibna zaigo wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawahu hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu saumu yaumis saki illa ayyuwaffiqa adatan lahu. Sabadana nyanggakeun kahormatan tahiyatul Islam kasadayana nu sami-sami seja ngalaksanakeun thalab ilmu. Mudah-mudahan ku wasilah kurung cugang lantaran ngalaksanakeun thalab ilmu ieu urang sadayana masing dihasilkeun ilmu anu manfaat, amal anu soleh, iman anu sampurna, kalayan putus husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ugi mudah-mudahan deui urang sadayana ku ngalaksanakeun thalab ilmu ieu sing ngajantenkeun sababiah dihampura dosa urang sadayana, oge sababiah urang sadayana hasil maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu saterasna urang sadayana masing ngeunaan kana pidawuh Kangjeng Nabi, jalma nu hadir dina tempat anu ayeuna dina tempat ilmu dina sasi Ramadan, nuliskeun Allah subhanahu wa ta'ala tina buku amal kahadian urang tina salengkah berbanding ngalaksanakeun ibadah sataun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kamasalajengna para sepuh sadayana urang teraskeun deui kana hancan biasa sok dipanju beres kamari teh masalah haram puasa 5 perkara. Kahiji jeung kadua lebaran Idul Fitri jeung lebaran Idul Adha. Katilu kaopat kalima ayana dina poean tasrik tanggal 11, 12, 13 dina bulan Rayagung teh Muharram.
Tayuna mah wa yukrahu dimakruhkeun eta poean dipake puasa. Sabab dina masalah makruh teh aya makruh tahrim, aya makruh tanjih. Ari makruh tahrim mah ngadeudeukeut kana haram. Ari makruh tanjih mah nyaeta ngadeudeukeut kana makruh. Ku ayana nyaetakeun masalah pamakruhan. Sing eta jalma teh ya ngalaksanakeun puasa lamun makruhna makruh disebutkeun tahrim anu deukeut kana haramna saperti mana saumu yaumis sabti. Jadi puasa dina poehan mangan teuing tanggal 30 bulan Hasorwah, teuing tanggal 1 bulan Ramadan. Tah mamang eta jalma teh darwe puasa makruh komo nepi ka makruh tahrim ngadeukeut kana haram teh. Illa aywafiqo adatan lahu, terkecuali eta jalma puasa teh anu akur jeung adat kabiasaanana dina poe Senin jeung poe Kemis teh sok dipake puasa. Eta jalma teh tah nyinen Kemis beuneuh pas kabeneran dina poean mangmang. Da eta jalma sok puasa satadina oge Senin jeung Kemis teh mangka eta di mana-mana poean mangmang teuing tanggal 30 bulan Rewah teuing tanggal 1 bulan Ramadan darweh puasa eta mah teu makruh. Atawa jalma teh sok daek puasa disebutkeun puasa Daud. Hari puasa Daud teh sapoe puasa sapoe buka. Tah jadi dina poean eta teh sok kaparengan puasa Daud teh sapoe puasa sapoe buka. Due diheuleuteun anu dilaksanakeun dipigawena teh nyata ku Nabi Daud alaihi salam. Ari urang mah sapoe teu puasa sapoe buka, berarti salilana teu puasa gitu. Gae ari kitu mah gayaan dina poean eta mah. Tah teh neraskeun kana sakumaha hanca anu kamari masalah pamakruhan. Ku ayana dina masalah judul dina sabada netepan subuh teh sok diayakeun rutinan nu diganti waktu biasana tos maghrib ajina tos subuh. Nutang tos anu bakal nu dicaritakeun teh ilmu hal. Ari ilmu hal teh ilmu garapeun ku urang anu rek dipigawe. Ima sawaktu wa ima tina saminggu wa ima tina sabulan. Ngaran-ngaran urang rek migawe perkara naon wae ari geus disiapkeun ilmuna mah bakal gampang. Kari urang daekna nya terkecuali lamun urang rek migawe hiji perkara hek teu disiapkeun ilmuna bangah kadituna. Ku ayeuna bangah sabab teu daek neangan atanapi teu daek nyamperkeun kana tempat ilmu.
Sajabati teu daek nyembelkeun ilmu teh tetep tina ninggalkeun kewajiban ti Allah ke di akhirat aya persangkutanana. Urang geus sabab ninggalkeun tina kewajiban, sedengkeun kewajiban eta lain salat anu 5 waktu, ngaran-ngaran parentahan Allah Subhanahu wa taala kewajiban disebutkeun tetep urang kudu dilaksanakeun dipigawe sapertos contoh ayeuna. Anu sedengkeun dina beresna bulan Ramadan teh sok ditungtungan ku ngalaksanakeun lebaran. Bayana lebaran diharamkeun puasa teh ti heula geus dicaritakeun. Hiji lebaran Idul Fitri, dua lebaran Idul Adha. Idul Fitri sabada Ramadan, Idul Adha sabada Rayagung. Tah anu rek dijelaskeun ayeuna teh masalah ngalaksanakeun migawe salat sunat Idul Fitri. Sabab isukna rek ngalaksanakeun salat sunat. Penting nama takbir urang teh heula oge. Tah nepi ka waktuna geus ditangtukeun datangna migawe salat sunat Idul Fitri teh jam saanu. Urang didinya arasuk ka masjid nu tujuan rek ngalaksanakeun salat sataun sakali. Sabab dina salat teh ukuran bagianana aya salat teh harian, aya salat mingguan, aya salat tahunan. Salat harian 5 waktu, salat mingguan Jumaah, salat tahunan Idul Fitri jeung Idul Adha. Ngan dina masalah salat mah teu aya bulanan. Arek oge dina tolab ilmu, lamun tahunan mah lila teuing gitu. Tolab ilmu teh aya harian barudak ngaji ka pono ka guruna masing-masing. Aya mingguan urang selaku sok daek mingguan masih keneh butuh ilmu nambahan ilmu pek mingguan. Aya bulanan sedukeun sahriahan. Oh, tahunan mah teu aya tolab ilmu. Ya. Tuh. Tah ngomong-ngomong dina masalah ieu ilmu anu rek dipigawe ku urang sakedeung deui berarti ayeuna teh tanggal sabaraha? Tanggal 20. Aya waktu tah jang urang ngaji. Merhatikeun ilmu nu rek dipigawe ku urang ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri. Kumaha atuh hukumna salat sunat Idul Fitri teh? Di dieu dicaritakeun salat sunat Idul Fitri teh nyaeta sunnatun muakkadatun. Di hukuman sunat muakkad. Ari disebutkeun sunat muakkad teh sawaktos Kangjeng Nabi nuju jumeneng di alam dunya teu pernah ninggalkeun sok sanajan bari riweuh, sanajan bari repot, sanajan bari sibuk, tetep sok dipigawe ku Kangjeng Nabi. Tah di antarana nyaeta salat nu disebutkeun salat sunat Idul Fitri. Ari waktuna salat sunat Idul Fitri teh nyaeta ma baina tulu'i syamsi, antara bijilna matahari
jam saanu lah geus tentukeun. Sabaraha rakaat eta Idul Fitri teh bilanganana tuh di dieu wahya rakaatani 2 rakaat. Ngan aya paribasa ngaran salat anu jarang mah beda jeung salat sunat nu biasa. Salat sunat qobliyah, salat sunat ba'diyah. Geus urang apal 2 rakaat teh. Ari ieu mah salat anu jarang dipigawe nu tadi teh sataun sakali nya meureun prak-prak kana bakal beda. Nah, nu bedana mana? Di dieu dituluykeun wa yukabbiru fi raqatil ula sab'an. Rakaat kahiji maca takbirna teh 7 kali siwa takbiratul ikhrami salian takbiratul ihram. Jadi salian takbiratul ihram ceuk urang usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillah makmuman lillahi ta'ala. Allah bari dibarengan niat dina hate seja abdi salat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Ta eta nu diiwalkeun takbiratul ihram teh. Geus beres takbiratul ihram urang nyedakepkeun 2 panangan eta kaasupkeun rukun salat ya kakara didinya takbir 7 kali. Allahu Akbar. Eusian didinya bacaan tasbih. Mana bacaan tasbih teh urang arek anu panjang, arek anu ponok, arek nu pertengahan. Cokot nu panjang. Jeung urang begitu takbir pertama Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar menang 7 kali takbir dina rakaat kahiji eta bacaanana seperti kitu. Kakara kurang diakurkeun deui benernya. Oh ari sugante begitu maca takbir Allahu Akbar naon anu dibaca tidak urang masuk nahuleng tah. Ayeuna mah kusabab geus kabuka begitu takbir kahiji Allahu Akbar pek bacakeun tasbih rek nu panjang rek nu ponok subhanallah. Subhanallah subhanallah. Gitu ge cukup. Meureun babacaan ponok jeung panjang engke ganjaran ti Allah itibar kana kamasakatan kana karibuhan. Sabab aya qawaid al ujrah bi'tibaril masakat. Ari buruhan mah tergantung ka capek gede jeung leutikna. Capek bakal gede ganjaranana, teu capek bakal saeutik ganjaranana saimbang nu maca tasbih loba ponok jeung anu panjang gitu. Kumaha eta jalma teh begitu takbir Allahu Akbar cicing bae ngahuleng da teu apal teh teu nyaho teh nya teu matak naon-naon. Sanajan bari cicing oge. Tuh, nuturkeun batur ngan teu boga ganjaran maca tasbih. Oh nya. Sok paling diributkeun lamun maca takbir leuwih jeung kurang. Nah, ieu teh imam teh euy maca tasbih teh loba teuing pan rakaat kahiji teh 7 ger aya 10 na. Berarti leuwih eta
nusok loba pertanyaan ngaributkeun jelema nu teu nyaho masalahna tungtung nama wah naon deui ka imaman geus eta teh geuning maca tasbih maca takbir nanti leuwih deui moal jadi salatna lain moal jadi mah jadi ngan kurang utama jadi pokona rek leuwih rek kurang ribasana ngan nu alus nama pas rakaat kahiji teh nyaeta nu dibaca takbirna ku imam jeung makmum teh sab'an 7 kali tuh dan maklum beureun ari ngaranna imam satahun sakali ngimaman kadang-kadang grogi kadang-kadang poho kumaha kitu tah pek teh teu pas tah selaku anu tukang makmum ngaranna ulah ngaramekeun kaluar wah di imaman Gusti eta mah kos kitu baca takbir teh loba teuing kurang teh tah ulah keun naon sababna sabab jadi wae ngalaksanakeun salatna beres caritana bacaan takbir anu rakaat kahiji 7 kali kakara didinya summa yata'awudu wa yuqra'ul fatihah pek takmun sunat hayata a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu langsung maca fatihah geus maca fatihah sabada fatihah pek bacakeun surat eta imam teh suratna nu mana nya nu saimbang we jeung kabeukina eta lemur lamun eta lemur kabeukina maca surat rek jumaah rek salat sunat Idul Fitri anu paronok nu ponok we tong nu panjang beri rame di tukang tungtungna teu aman nya ieu saimbang jeung karesepna eta lemur wah ieu mah lemur teh karesepna teh ieu suratna teh anu panjang pek nu panjang wah karesepna ieu bakal nu ponok pek anu ponok jadi kudu munasabah jeung karesepna di eta daerah karesepna eta jamaah anu malaksanakeun anu migawe salat sunat galibna resepna mah ieu mah sok pertengahan mana atuh pertengahan teh surat Wadduha rakaat kahiji rakaat kadua surat Al-Nasr wah ieu mah resep anu panjang atuh pek surat Hal Ataka surat ka rakaat kahiji rakaat kadua sabis gitu panjang teh eta mah kuliah jeung kulhu atuh oh gitu panjang jeung ponok oge dina ngalaksanakeun salat maca surat sabab kaasupkeun sunat hayat ya jadi salat nama gitu beres we urang teh nya rakaat kahiji nu tadi teh asaniyatu khamsan siwa takbiratil qiyami engke nangtung deui rakaat kadua nu tujuanana rek maca takbir nangtung heula nyedakepkeun dua leungeun siwa takbiratul qiyami tasalian takbiratul ihram eta mah tong dihitung geus nyedakepkeun dua leungeun urang geus sabab rakaat kadua kakara angkatkeun deui sabaraha kali babacana teh khamsan 5 kali Allahu Akbar sakali tanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahu Akbar 5 kali rakaat kadua kumaha lamun leuwih teu matak naon kumaha lamun kurang teu matak naon ngan nu alus nama nu pas nyaeta rakaat kadua teh 5 kali tuh geus takbir 5 kali kos kitu teh carana kos tadi baca deui ta'awud baca deui Fatihah baca di surat jahron kudu tarik tah silaku imam teh ulah
gerenyang-gerenyang sumawana teu aya salat. Naon sababna? Sabab salat anu kudu tarik babacaanna dina eta ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri, Idul Adha, poe Jumaah. Jadi jelas katukang oge hari tarik mah gitu. Tarik bari jelas babacaan. Oh nya. Geus beres kitu tah ieu teh urang teh keur ngajalankeun samemeh pelaksanaan salat sunat. Geus beres salat anu tadi kos kitu aturanana kakara wayah tubuh teh pelaksanaan khutbah. Jadi meureun kieu ari salat sunat 2 lebaran mah salatna diheulakeun khutbahna dipaneurikeun. Ari Jumaah mah nyaeta khutbah diheulakeun salat dipaneurikeun. Ngan ari asal-asal mah wae eta teh salat Jumaah ge sarua ku salat sunat Idul Fitri jeung Idul Adha. Jadi meureun salat heula khutbah dipaneurikeun. Naon atuh alasanana kusabab nyaeta salat diheulakeun khutbah dipaneurikeun. Jadi ayeuna mah diganti khutbah diheulakeun salat dipaneurikeun dina salat Jumaah. Tah aya alasanana. Waktu harita ting zaman sabaraha taun pokona aya terjadi seperti kieu. Sawaktu salat Jumaah teh khutbahna salatna diheulakeun khutbah dipaneurikeun dina salat Jumaah ko salat sunat 2 lebaran teh geus salat caritana zaman harita khutbah dipaneurikeun. Pas berang di hareupeun meureunnan buruan masjid nu cik urang mah di jalan ku zaman ayeuna mah aya karamean disebutkeun doger monyet teh. Ai doger monyet teh meureunnan monyet diheureuikeun jadi meunang ngalatih. Oh nepi karame. Bari digeunangan teh dan geus ngarti. Akhirna eta jalma nu ngalaksanakeun salat Jumaah teh da geus beres salatna kali khutbah tungtungna loba jelema kaluar daripada di masjid. Di masjid mah loba gogodana tapi di luar mah meunang kusabab aya karamean dur naringali doger monyet eta golongan jalma nu nyaeta ngalaksanakeun salat Jumaah migawe Jumaah teh kusabab geus salatna kumaha mah ningali doger monyet teh teu parona kalau luar eta jalma tah lamun salilana saperti kitu kajadianana cigana meureun ka ayeuna geus saperti kitu salat Jumaah teh saperti salat sunat 2 lebaran jadi salat diheulakeun khutbah dipaneurikeun nya akhirna nepi ka dirobah Jumaah mah pelaksanaan khutbahna ti heula salatna paneuri aman dirinya ngari nu kitu geus berenang wae siap jan Jumaah ieu tujuanna rek salat Jumaah. Oh, gitulah di antarana. Tapi dina 2 lebaran mah nyaeta salatna diheulakeun khutbahna dipaneurikeun. Sok loba pertanyaan kene ari jelema anu nyaeta apal sapotong mah kunaon ari salat
jeung khutbah teh sok beda jelema. Tah rek ku saurang khutbahna eta salatna eta. Rek kuduaan khutbahna eta salatna beda deui. Contoh masalah eta teh salatna teh nu khutbahna kijaen anu salatna kijaen heung. Imam kedua jelema ieu tugaskeun teh nu khutbah nu salatna Umar nu khutbahna nyaeta Khalid, berarti kedua jelema hegae. Nu henteu mah nu salah nu kudu disalahkeun mah khutbah henteu salat henteu, tah nu kitu nya. Nu salah pisan mah gitu. Ibarat geus ieu lebaran nu ti heula jeung nu paneuri tong pati diparebutkeun, da aya tanggung jawab masing-masing. Pika nu beda lebaran itu geus lebaran urang can ramekeun, da urang mah aya tanggung jawab nu kudu disalahkeun, nu kudu dijadikeun permasalahan mah can lebaran memeh lebaran memeh non can lebaran can naon geus puangon geus buka lebaran memeh usum kakara nu kitu anu kudu dipermasalahkeun mah berarti eta jalma teh lebaran memeh usum gitu. Tanya ge salat ngaraksanaon migawe salat sunat Idul Fitri khutbahna dipaneurikeun salatna diheulakeun geuning kayan seperti kitu. Naon sababna? Sabab di mana-mana geus ngalaksanakeun salat mah kari ngareungekeun khutbah. Oh nya khutbah. Nu kumaha geura khutbah teh? Tuh geuninganan di dieu dituluykeun. Eta jalma beres ngalaksanakeun salat nyaeta wayah tubuh khutbah taeni pek laksanakeun khutbah bari khutbah nanti nyaeta 2 kali khutbah. Khutbah awal, khutbah kedua yukabiru bibtidail ula tis'an. Khutbah kahiji maca takbirna teh 8. Wali reuting beureunya dan sababna khutbah mah aya cirina. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar menang 8 kali. Oh, tuluy satuluyna. Beres khutbah kahiji bacaan takbirna 8. Geus beres kitu diuk selaku nu jadi khotib nu maca khutbah teh ala kadar maca kul huwallahu ahad 3 kali panggencang teuing. Karunya jangka makmum di mana-mana ngaduan teh can beres gitu ban lupa meureun mentang ka Gusti Allah eta nu jadi makmum teh. Tah didinya saatul ijabah, jadi waktu diijabah urang sarea hiji dina khutbah awal imam nalika diuk Jumaah, 2 khutbah nalika diuk maca kulhu urang ngadua berarti dina khutbah lebaran Idul Fitri jeung lebaran Idul Adha pek pentakura. Oh nya Bapak minta naon we. Geus beres be khutbah kahiji nangtung selaku nu jadi khotib. Sebutkeun jalma nu maca khutbah. Khutbah kadua pelaksanaanana sabaraha kali? Asaniatu sab'an. Khutbah kadua mah jalma nu maca khutbah teh 7 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tuh kalituna satuluy aya khutbah. Tuh. Nah, kitu di antarana
pelaksanaan khutbah 2 kali, aya khutbah awal aya khutbah kedua bacaan takbir teh dibedakeun. Khutbah kahiji mah awal 8 kali, khutbah kedua mah 7 kali. Beres tidinya geus beres khutbah langsung amin kakara sasalaman anu aya di eta masjid teh tujuanana silih ampura Idul Fitri balik di kana bersih. Kumaha cara sasalaman geus biasa diatur. Lamun jajaran teh mah tong loba nu hareup maju. Da geus beres hadiah mun keur balik we engke anu ti heula nu dihareup jajaran terus maju mun tuluy langsung kaluar tong ngabubrug di eta pinggir masjid kana bakal hese deui kitu geus kaluar. Ke di mana-mana geus kaluar bakal saat nu pangneurina mah wayahna anu pangtukangna. Insyaallah moal nepi ka ribut begitu beresna pelaksanaan urang sadayana ngalaksanakeun ami gawe salat sunat Idul Fitri teh wayahna nu paneuri tong bakal hayang pangheulana kaluar da kaluar da asupna ge paneuri. Oh lamun kitu bah nu paneuri hayang buru kaluar nya ribut teh teu beunang di naon diatur-atur teu beunang diamankeun. Lamun geus kitu mah bakal moal bener salidana gitu. Tapi lamun dibiasakeun geus kitu mah nu ti heula sok ti heula terus tuturkeun didinya silih hampura silih bebaskeun dosa perdosan hubungan hak hablum minanas gitu di antarana permasalahan nu aya hubungan kana ilmu samemeh dipigawe kurang pelaksanaan salat sunat 2 lebaran Idul Fitri jeung Idul Adha. Para sepuh sadayana alhamdulillah beresnya tah masalah sanajan dari saeutik dikereuyekeun alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos sasi Ramadan parantos sasi kaligur. Mudah-mudahan puasa urang sadayana masih ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan teh urang sadayana sing dibabarikeun sagala rupa urusanana dina sasi Ramadan ieu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya min Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radana tabarakalan kulli sahabat Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa yukafi majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihil azim. Allahumma sil sawaba ma qalna min kalamikal karim wa man sabana mustaqbal wa salam ajatan wa zilatan wa rahmatan wa zilatan wa barakatan sayyidatan wa hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai hadratin susahin daruhi Abu Qayyim sususan daruhi ya sususan daruhi gasal sususan wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma bil amram wa bima fanu Allahumma
bi karamil jatnya mayasif